Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun sim kuring Ela Nabila di kelas 8 bade ngerjakeun tugas bahasa Sunda nyaeta biantara. Bade maparkeun corona. Sate acana puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhilap sareng shalawat sareng salamna sanggakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha anu kauninga yen akhir-akhir ieu COVID-19 tos ngawabah di saluruh dunia, kaasup di Indonesia. Loba cara anu geus dilakukeun pamarentah pikeun nyegah supaya virus corona teu nyebar ka mana-mana. Usaha pamarentah moal aya hasil lamun urang masyarakat teu ngadukung program atawa anjuran pamarentah. Salaku masyarakat, urang kudu bisa ngabantu pamarentah pikeun mutus mata rantai nularna virus corona. Ku sababaraha hal, anu kahiji, urang kudu ngajaga diri atawa isolasi cicing di imah. Hal ieu anu paling efektif pikeun mutu mata rantai kapaparan virus corona antara urang teu interaksi jeung jalma lian. Anu kadua, kudu rutin ngasuh panangan ku sabun jeung cai anu ngalir lantaran virus bakal leungit saatos ngasuh panangan ngangge sabun. Anu katilu, upami batuk bersin tong hilap nganggo masker supados teu nular virus anu lian. Anu kaopat, kedah ngajaga jarak boh jeung kaluarga boh jeung nu lain. Anu kalima, kudu ngahindar tinu tempat rame saperti mall, pasar, jeung sajabana. Anu kagenepna, moe maneh umurna poe 15 menit. Nomor katujuhna, istirahat anu cukup jeung ngadahar kadaharan anu gijian supados imun urang kajaga kalayan HD. Tah kukituna urang kudu nurut kana anjuran pamarentah lantaran usaha pamarentah moal aya hasilna lamun urang masyarakatna teu nurut. Sabab urang teu bisa ngabedakeun jalma anu sehat jeung anu kapapar corona. Mung sakitu anu tiasa musim kuring didugikeun, mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.